Lagi si jalan goreng-goreng teh wajib banget si itu ya Allah lagi si jalan goreng-goreng teh mah sama huntu ge lagrag hiji aing ge ieu rontok belateuh si ka huntu ka susu ngarampleh dan ki huntu rarontok huntu lagrag hiji jalan goreng-goreng teh belateuh pasti jalan wa goreng-goreng teh keur itu geus itu teh operasi bedah deui kan ambaraya belateuh di dia lahiran sama barongsor di dia sama lahiran di jalan. Gaglateuy wadah kieu indah ge tapi kan aya bantuan hayangna bantuan abi yang kana naon jalan ripuh sama ya masyarakat mah hayang kakerek sumur gitu dibarean. Ampun ya Allah berat teuing. Ayo anak kumaha hayang peda masih ada peda Allah dah. Tadi agak tuh itu pakai cek dah jalannya goreng. Pasti kenal pasti ber. Tuh masih mana ngalan cai, batur mah geus modern sanyo dewek mah kuno. Oh, pedaya tadi ge pakai cek, da gara-gara jalan goreng tadi dia. Naon-naon pakai cek. Rajen aya peda hiji lagrag. Dah tadi jalannya goreng kecek dia kami mah dia teh tadi pulung ada teh dulu anjing lahiran di dia kan lahiran di dia lahiran sama barijil di dia operasi amburadul dah dan situ baredah operasi ge da jalanna goreng atuh dia laku jaga resep deh di dia jalan goreng laku atuh minta dihadian ke saha tuh deh atuh da kudu aya nu merhatikeun da unggal pek kitu mah tak arudul mana terlihat ke dia besok iya kemaging arek balanja ge kalanda ngilas jalan luhur sabaraha kunti aku minta tahu juga aku dah kudu nama ka desa eta nanggeng desa sih ieuna sebagai kepala na kitu kepala desana waktu itu eta unggal peliwat esena teka capit dewa unggal peliwat tadi ya capit atau kacapit jalan goreng gitu tak lalagragan naging gitu dewek nonggal pola man keur teu cenah aya jama wa narikan cilik minta lepingnya nyelap kokocop mah eueuhnya satungtung di ayang aku dah urang mah teu ngarti wa ya jama desa rakyat biasa jelata atuh ngerti eta jalan hade urusan desa ke apa ke pusat ke ngerti itu deh nu penting mah ek desa ek pusat di hadean dia sasana nu peduli penting atuh insyaallah maksudna urang mah bersahabat sebagai rakyat biasa ya ai sabar-sabar teuing dan ke amburadul unggal poe pan wegah sabar-sabar teuing kudu age segerakan abdi ge sabar teu dikawin ku itu pantesan amburadul sahirupna mereka ditu neruskeun jalan dagang nengan jalan hade ada dagangannya masih di ditu bunda di ditu tuh behetan atuh abdi ge ngilu mana tengah kade kadenya sia kade numpak kade sianet didagangkeun ku kade ya aya dagang kedawanan sianet didagangkeun kade ge numpak tah didagangkeun ka ulah didagangkeun mah teh Sun mandi pada